Aing bising kebawakan tadi aku omongan batur. Yang sorangan jelema kuari mah, beuki ngaromongkeun. Bagus goreng diomongkeun. Ih, kok ngomong-ngomong kadinya? Hola. Oh, Mas Robi. Arsipina kemana? Di mana meureun? Oh lah, udah kami Arsipina lah. Pen. Oh, indek naon, Pak? Dia kenaon? Henteu Pak, henteu keur naon. Oh, kelakuan amat di jero imah bae. Hooh, Pak. Hai, areta beungeut siang melas amat jika papais kurang cau. Ih, teu jelas dia sakmad. Julin, lu jero imah bae, supaya naon ke dia. Ih, emang mah aing oncom supaan. Oh iya, jero imah bae kadang lap dapur. Ih, budak aing perasa aing pa ila lulus amatnya jika anu muasaan bae. Dina gesan muasaan aingnya. Ngadang geus saged heula. Masalah kamari teh kitu pertuyulan. Nu kitu, masalah kitu doang digede-gedekeun. Padahal mah nu kitu doang araraneh teh budak di dieu mah. Ih, daripada aing keluar ngagedekeun dosa doang. Mending aing di jero imah bae. Dia mah doang teh nyaho jelema kuari bae. Dihareupeun mah amis kedong gula, diburin mah pahit kedong paria. Hah? Budak panengnya aing pedagang paria sandaga aing meuli. Hah? Pedagang paria? Udah, eta jeuli apa bedug? Hayu ge. Ih, kemananya duit aing? Ya aing dasar mangan 2.000. Kemananya? Kemananya duit aing? Ya aing. Aing kemana ya duit aing? Aing. Tidakkah kau lihat air mata ini menetes gambaran luka hatiku? Apa salahku dan apa dosa diriku padamu? Hoi, idea aku nang bolak-balik bae dong pasakan teu kepake. Ih, pugu duit aing leungit 2.000. Woi, 2.000 gak kot diteangan. 2.000 ge dia mah berharga bagi aing mah. Idea anda kemana? Perasaan aing karek neuleuh. Ih, 2.000 gak biasa be aing mah dijero imah na memetikeun awak. Ih, alabatan si 4. Bibi kemana ya? Tersang tadi ayah. Bibi. Udah sih Bibi. Bibi, Mbak, lihat Bibi enggak? Oh, lihat ke nyomplong. Ke nyomplong ngapain ya? Enggak tahu, tadi suruh Mbak. Nonton ngomong kan Neng. Ya, lapar betul. Saya Nun, Mbak. Ih, itu Bebe dari mana Bebe nyariin? Bebe pas mundur. Lapar udah orang masak lari. Ih, aing lah lulus bayi awak, mending kena dapur aing mbah-mbah piring. Pagawe kabalata. Ih, kemananya duit aing? Dasar mangan 2.000, duit aing eueuh deh. Pugu tadi nama aing dek meuli itu tuh meuli tomat. Dimasak perlu sekali. Kemana tanya? Ih, jangan Ida. Oi, dari yang manggil duit aing 2.000. Duit naon? Duit aing, pugu tadi aing dek meuli tomat. Geus nama eueuh 2.000. Duit 2.000 di pikiran. Oh, Jing.
Belum baik ke kolong kayak gimana? Ih, dari mah ngagampangkeun amat. Masa ayo na orang kapas. Oh, saya tidak. Ih, dak dari mah pugu anda sembuh duit 2000. Ih, capek amat. Ini seharnya jangan seberang, nangka berang nyaring. Ayo buka tujang jadi sebul, sarai baik. Derek mesel sempak-sempak aja. Iraha kadang batu, buka mesin cuci, nyenahun meren. Buka mesin cuci mah. Mau kieu, barisan capek. Ayo. Neng, pilihan ditanyakan kung. Kurang membacakan. Bibi kemana gitu? Bibit dagang bola. Dia dagang ngatil bongket deui. Atau ulah kebal-kebal bibi? Oh, ini yang ngatil bongket deui. Nggak bisa masak. Oke, ku bibi masak terus belakang ya. Potongan seberapa yuk? Nggak bisa. Kumaha iya nya, kieu gitu. Mal kepelag ieu. Kieu kitu nya. Ngeunah kitu ieu dihakan. Ya kadang para bembe. Perasaan di Jakarta can pernah ngadahar kieu. Ih, bibi pada mata tadi. Boleh online deh. Mesen. Aing. Coba mesen mata tadi dina Padang. Nah, aing tinggal ngakan. Ya lapar betul. Mana jeung bibi? Mana jeung bibi budak dagang kubel-kubel teuin. Lah aing ngubah piring geus, nyisihan geus. Terus aing aya duit kene, ieu nya. Ih, orang mau kabar beli as. Ih, capek amat tuh anak perawan mah hese. Capek, anu mantuan. Anu mantuan, mun buka anak perawan, anu nyusulkeun, anu ngejauhkeun. Ngamen meureun dia. Aduh, aing. Capek. Nih, Neng, pan cari pilihan-pilihan kene bae. Bibi datang deui dah. Bisa bi. Aku mah aja teu bisa. Kiraanya motongan doang. Tadi mesen toko online. Dalam online aku buka duit. Tapi bibi lah masak. Bersabar nih, saya enggak masak mah. Bibi dipasakan. Ikutan galak. Urang kota makin bisa masak. Kamu udah bisa dipasak tengah arti terus bibir kali pulang masak Pina, punan ku ari mah dia jarang ulin kapos. Lah pat aing mambung pi omongeun. Jadnya ho meureun jalma kuari makos kumaha. Emang zaman ku ari kumaha gitu. Beuti nang ngomongkeun jelema bae kudu kepat. Heuy Pat, ngomong-ngomong teh ida cicing bae. Oh jing, kunaon eta nya? Tidak, kunaon kitu. Ih, aing pugu aing keur pangarusing. Usih mikiran naon? Mikiran duit 2000. Ih, duit 2000 ge dipikiran bae. Kalau tidak, mulung bae dit ka kolong, kege aya 2000. Nah, anu di kolong, teh meong. Oh dik, di kolong mah pasti aya teh meong. Budak di haliwa amat ngomongkeunan budak. Tangdeng aing mah bolong-bolong kitu, naon nu bolong? Mama, naon anu bolong? Batur ge tai meong. Tangdeng aing mah bolong cenah. bibi ngetore Aing torek itu budak. ngetorek seadenge Sarua bae Jamal. Hanya dia. Ih, ieu duit budak 1000 amat. Kana naon dia paling kana sama jendelan ieu. Dia. Hoi urang bae kumpul di pos, bae mau anu ngomongkeun. Kudu heueuh ada ringgis jelema kuari mah makana aing bulak ulin ka posna mah pos ieu lah. Saja nu ngomongkeun. Tuh jelema lah, piraku dia. Oh iya 4 ya jurik ngomongkeun. Hoi, dararia mah ngomongkeun nu kitu deui jang mah mikiran duit 2000.
Ih, tidak, duit 2.000 gede pikiran baik. Oh jing, kadalo tarang ngelegaan. Ya mampat orang aing mah bawa lahir. Nah, udah nggak dari ama haliwu tarang nong-nong gue, bukan sarwa tanong-nong. Geus lah budak, aing menek neangan duit aing deui 2.000 sugan kamilikan keneh. Astagfirullahaladzim, duit 2.000 ge di tangan baik. Nyaho tete Ida. Din aing mah beungeut pas udah duit 2.000 ge aneh aing mah. Hai, Jana, dia sekarang ngala tuh si mana baik? Biasa aing mah keur mutikeun awak. Babasaan mutikeun awak cenah. Atuh geus teuing sih mah, urusan batur. Kalau geus pat aing mau kabel-kabel di pos, mantak loba nu ngomongkeun, dek balik lah aing mah. Oh, jeung aing ge pat meuli es pada hanapna aing teh hadiahnya. Terus empat gini Sarah. Bibi ngilu. Action. Aing meulin kurana 4 bising kabawakeun nya maneh batur mah. Ih. Dapat terus aing. Gerak Bang De. Action. Henteu aing mah 4 bising kabawakeun bae ku batur. Ih, aing podi-podi. Action. Henteu aing mah 4 bising kabawakeun omongan batur bae. Bawang kading ih aing mah Ulang deh. lain grogi, kepohoan. Action. Ih, kok nanya-nanya kali ya jing. Saat anu muak dusun sih yo. Kamu ngerti sakan gua. Sage. Action. Ngawulang bae. Tadi kan aing gitu. Atuh teh bener. Ya Allah tadi kan ngomong. Ngalamun. Enggak apa. Ngawulang kata jelas. Penting. Action. Hai, eta banget dia malas amat. Jika kurang papais kurang cau. Jika kurang Ulang deh. jika non jika Action. Ih, gak lulus amat budak awak. Ih, budak juga anjing. Gak penting budak. Temen sama budak weh geus geus ciri khas. Budak be budak. Action. Ih, gak lulus amat di awak. Urut masalah kamari teh gitu. Aing teh kan gitu. Oh, dina ngomong urut deh cenah. Urut masalah kemarin teh gitu urut cenah. Sesa gulu. Action. Ih, perasaan budak poe ieu aing lulus amat awak. Jika anu muasaan bae. Masalah kamari teh kitunya. Masalah pertuluy. Masalah pertuyulan nih, tebena. Pertuluy. Action. Nggak ulang baik. 2.000 di tiangan gitu. Action. ih neng kita dicepet-cepetkan can datang bibis datang can. Favorit ngobrol lah. Ngomong na favorit. Teu beda jauh ke kamar itu doang temena. Gitu deh. Action. Ih, duit 2.000. Aing heula Action. duit aing ku ge tadi aing rek meuli tomat. Geus nama eueuh 2.000. Ih, duit 2.000 di pikiran. Naon? Jelas sifat bah. Lain ngomong. Ngurung ke Action. Lah, Pat, teh ida kok ngomong-ngomong cicing bae. Nanya nyokot lah Pat. Action. Enggak cocok kamu yang aing dia. Jelas. Goblok bisa kemana? Temena.